Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng batepang deui sareng simkuring. Tina video ayeuna sakumaha anu sauninya tina judul videona nyata orang nyobian adamel video reaction tina video anu aya di YouTube. Tah sababaraha dinten kamari sambian ngaluarkeun deui coveran anu panganyarna tah lamun urang muka trending YouTube ayeuna dina 2 poe ayeuna poe kahiji keluar langsung trending nomor hiji. Ayeuna poe anu kadua masih trending oge paningalina geus aya 2,6 juta. Lamun ayeuna orang googling gua yang googling neangan dina kolom pencarian atau itu langsung keluarnya karek atau langsung keluar. Nah salianti aya video coveran ti sambian atau elto fully orang nempodei kehandapna loba oge. Nah video-video yang sama kieu video-video cover reaction tina lagu sambian. Loh, iya aya jadi bahkan orang-orang luar negeri ya aya, orang Timur Tengah aya, orang Eropa oge aya. Itu kan nah, reaction Korea ge aya, Korea. Nah, iya trending pantesan ya trending di sampai luar negeri oge. Coba gitu. Nah ayeuna sebenarnya simkuring can ngarti ya payedahna video reaction teh keur naon kitu nya. Nah jeung anu leuwih teu ngarti deui anu nonton oge loba. Tinggal seperti video ieu 38.000 anu nonton, ieu 37.000 anu nonton. Iya tuh aya 1.000 nah anyar kene matre. Iya 20.000. Eta video reaction nya loba anu nonton. Jadi loba anu nonton batur keur nonton. Teu ngarti eta apa lebah mana faedahna. Nah ayeuna video ayeuna urang deui rek nurutan. Tapi ku kemasan make bahasa Sundanya, jadi sekalian bari diajar oge bahasa Sunda. Tong hariwang lamun teu ngarti sebab simkuring tos nyadiakeun subtitlena. Oke. Nah, ayeuna mangga orang mulainya. Ish. Oh, woi. Tarik ting suarana langsung bebeledugan. Ayeuna mah anu nyanyina duaan geuning nya. Jeung si teteh nanu eta. Sahanya eta ngaranna? Apana nganu ukur Nisa Sabian unggul pasti maneh kayak gitu kan? Masih ku musik khas Sabian. Si teteh nu hiji deui mah lebih semangat nih nyanyi, enggak eta ekspresi nyanyina.
lebih ekspresif. Loh ya kan? Lebih ekspresif gitu gerakan-gerakan anak. Oh, namun Nisa Sabian mah lebih kalem. Masih tarik teuing with something to say, please listen to me. Jadi iya lagu nyaritakeun ngeunaan kumaha penderitaan anak-anak korban perang di Timur Tengah, di negara-negara konfliknya. Karunyaeun kekhawatiran. Menjadi barudak di dinya mah tongkoroning bisa ulin gitu, bisa arulin siga orang-orang di dia di Indonesia. Kayaknya mental saya tidak akan pernah bisa untuk tinggal di Palestina. Ngebayangin aja saya nggak mampu, apalagi saya harus tinggal di sana. Videonya emang keren ya, jadi pantes sih jadi lamun trending. Emang video covernya alus pisan, pesan tina laguna oge katepikeun gitunya ka para penonton, jadi nepikeun semuanya ngeunaan keayaan barudak-barudak korban perang di negara-negara konflik di Timur Tengah. Alhamdulillah ya jadi trending di Indonesia, malahan lebih loba oge orang luar negeri anu naronton. Jadi mudah-mudahan pesan anu aya dina lagu eta bisa pika orang-orang sararea nya ka seluruh jalma di dunia. Sangkan ulah aya kajadian deui perang gitu istilah namanya. Korban nama sebenarnya korban perang mah anu paling karasa ka warga sipil, komodi ka barudak katanya karunya. Ya sakitu lah video reactionnya. Jadi ieu mah suganan gitu nurutan we batur gitu kan, batur oge itu loba nu nyieun ka ieu jadinya nyobaan gitu. Hayang apa nah gitu oke jeung loba anu nyieun video siga ka ieu. Nah mungkin mumpung emang video hanet kenehnya masih trending nomor hiji, jadi orang nyobaan ya, emang sih video covernya emang mantep ya. Mudah-mudahan ia trending nepi ka sababaraha waktu ke hari ini.
Hatur nuhun parantos nonton pemirsa. Mudah-mudahan di video aya faedahna nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.